Astagfirullahaladzim, goblok anjing. Kumaha pikiran anak eta si goblok panitia anjing. Aing kan resep nempo bool mah anjing. Komo ieu handapun bujel aing si Joni mah jol ngaceng we nempo kali itu mah. Tapi aing jauh aturan goblok. Bisa tumpah cair pindah tampian goblok. Si anjing goblok obong akhir zaman rek kiamat beki parah siapa zaman ngalarti ke agama goblok di Karopea di baju bodas acara nanti Isra Miraj anjing. Isra teh perjalanan, Miraj teh naik atau ngapung piraku sia acara sakral dirayakan ku dangdutan goblok anjing. Di mana otakna sia Gusti nu agung ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, pelecehan nih anjing euy. Yakin pelecehan goblok. Aduh ya nabi urang mah boro-boro kikituan anjing sia teh. Hari ngaku umat Nabi tapi kelakuan acing sia. Haram hukum nate anjing. Aing ge lain jelema bener anjing lain jelema suci tapi aing nyaho tempatna anjing nyaho waktuna. Anjing. Kumaha otakna eta panitia anehna teh aparat desa. Pemerintahan desa jeung warga teh tokoh masyarakat teh piraku eueuh nu ngarti eueuh nu paham kana agama. Aduh anjing pusing aing mah anjing parah goblok. Aduh nah sarwana kitu eta teh dari teh aduh aing mah goblok nu kieu ye nu ngaruksak bangsa negara teh khususna umat Islam teh dipitnah, diadu dombakeun, digegoreng, daca goblok sia. Ngahina pisan sia. Aing ngaku umat Nabi, ari ngaku cinta Nabi. Ari kalakuan Nabi anu benerna teu diparake goblok sia teh. Eta teh Nabi Muhammad dipanggil ku Gusti Allah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa dipanggilnya tapi ke umat teh nyata tita sarolat dar ku sia kala di rayakeun karitu patut anjing teh goblok bener anjing teh sia kumaha pikiran anak Nabi sakitu mangmelakeun ka umatna ka pengikutna ya Allah upamina sadinten 500 rakaat atau 50 rakaat atau 100 rakaat cik turunkeun deui nya jadi 17 rakaat kabehna teh nya taruh 5 waktu teh ai ku sia ka anjing ngahina nya aduh gemes aing anjing aing oge sarua resep ka bool awewe mah ngan ai acara kitu mah anjing pantes nate dina tahun baru Agustusan dinu hajatan pek teh teuing ieu mah acara sakral lebih dari sakral cik atuh lamun nanggap kesenian mah kesenian genjering sholawatan atawa wayang dakwah atawa lamun kudu aya musik teh musik religi anu kira-kira penonton teh kasentuh kolbu kagebrak manahna anu tayana sinting jiga aing jadi tobat eling ieu mah kalaka anjing eta ku teu ngarti donaturna teh aya deui kumaha pikiranana ya Allah Gusti acing aduh abong kiamat geus rek deukeut acing ya Allah Gusti hampura areng ya Allah Gusti tilang bara sia teh mere
ilmu ka batur dakwah ka batur jika Nabi Muhammad nyuksuk ka ditu nyuksuk ka dieu ngelingan atawa mere nyaho batur atuh ulah ngalanggar sia teh goblok kelaka ngalanggar ya Allah Gusti anjir ieu makhluk uing mah kadenya lain nyalahkeun biduan lain nyalahkeun artis organ komo teuing nyalahkeun senina tapi salahkeun panitiana teh nyaho tempat teh nyaho aturan teh nyaho waktu goblok mun kitu ngayakeun teh lain acara Isra Miraj acara ulang tahun Mesia Syariah tah nyaho teuing aing moal protes moal komplain pan ieu mah acara agama acara sakral setan teh sia